Duh, gua pisan piduiteun euy. Urang mah aya merek balas dendam ka si bos Areta, sok ngagagal-gagalkeun wae usaha urang. Panggih di mana wae atawa eueuh di teangan ku aing ngomong kongkorongan di urang keneh. Si bos Areta ngaliwat. Pasti arek nyamper si anak muda. Ku aing dikerjain lah. Ayeuna urang juput heula. Hah, nyamper dulu si anak muda euy. Tuh nya, pasti rek nyamper si anak muda. Moal salah. Tuh nya. Ek dikerjain motorna ku aing ek dibawa. Pok langsung ngagagalkeun usaha urang. Nah, motorna ku aing rek dibawa. Ek disumputkeun. Ini rompang ramping. Leungit. Coba si anak muda itu teh.